sabaraha meter deui dek ngagabres eta gadingna kana angen ngan aya anu ragrag nyata anu bieu teh jadi kaula terek mulang tarima kabeneran itu budak teh boga baju kaula teh boga baju pusaka sinjang babin tulu aji sapuratina papakean ti kaula rek dicokot papakean baheula urus sapu jagat anu kasebut Gajah Sena ukur sababaraha meter deui nyampe ka payunan Ratu Durga ngadak-ngadak aya nu ragrag kana sirah gajah lempeng pisan kana gading anu sakitu lencobna daya sanes nyata kapongpong anu kacadak angin teh hingga ieu kapongpong teh katurih ku ieu gading anu kaleresan ieu kapongpong teh dialungkeun ku tulale nanging aya nu ngaborosot ti lebet kapongpong nya eta ngurang kali anu hirup di lebet kapongpong salami 5 tahun maklum 5 tahun kitu kuku para ranjang bari jeung tareuas buuk jabrig nya eta bayi ngagoren teh kayanana aing Gajah Sena kurang ajar budak digali gajah budak lahir ya stiker sayang tumampara iya murang kali digali gajah lain korban malahan ngagedean atuh ku ngagedeanana ieu murang kali teh gajah anu sakitu gedena dirawel ceulina duanana aing Gajah Sena sok sia saha dewa naon nya harapan aing ieu murang kali teh asa diwarah ongko beres aing Gajah Sena montong ngalelewe sia meureun ieu murang kali teh asa diwarah turut munding anak nya aya rasa nyeri lajeng wae ieu gajah didorok-dokkeun sirahna dugi ka ngadorok-dok ku gede-gedena tanaga ieu murang kali wait ieu mah ujang lah dulu itu budak kegedean beringkal aing Gajah Sena dipaehan siapa aing Gajah Sena alah agan budak beri cangkung gede gitu dulu keluar Indonesia gede gitu dulu gan wih lu dulu anjir malah gadingna euy gadingna ulah gading gajah dulu yo pakai pipa kayaknya 1000 pipaheun urang jual ka di Rosida waduh siap di panggung tinggal gosok nu kitu we gini alah itu budak lupat teh Ratu Durga ningali sangkaan mayit teh dewa ti sawarga anu bade nyalametkeun bangsana leres tapi yakin ieu murang kali teh buligir selang ngutur
teu aya sajewir oge anu aya dina salirana. Jadi ningali jalma teh meureun boga saera nyumput di nubala. Aduh. Tobat teuing Gusti. Semoga kaera. Lah, belah mana nyumputna budak teh euy? Ada lompat kaler bete akang. Loh. Tobat. Ya teh bangsa naon? Abdi Sinti Astina. Itu ngabuberik itu tuh murah kali. Nah saha eta teh? Lu 5 tahun nemai keluar sin katudil naon ka bede ku gading gajah nemai. Ti ditu nama acadak angin sareng abdi teh pawonganana. Eta teh jadi putra Raja Astina teh. Aduh, tobat teuing. Dupi kakasih mang teh saha? Atep bulan kaula teh asa disambung umur tak eta budak teh eta gajah teh meuni sabaraha meter deui dek ngagabres eta gadingna kana angen ngan aya anu ragrag nyata anu bieu teh jadi kaula terek ngulang tarima kabeneran itu budak teh boga baju. Kaula teh boga baju pusaka sinjang babintulu aji sapuratina papakean ti kaula rek dicokot papakean baheula urus sapu jagat lu dek disalinan dagoan di dieu alah kalih nyumput di sapangkereun reuma aya di sapangkereun tatangkalan anu rada jangkung nyumput meureun era laras cinjang urang sampeurkeun deui wah kan sampeurkeun amuing agan nah didinya nyumput aja pak nyumput tadi didinya oh si sinjang tong cekcok waduh boga jago di Astina dulu yuk pameget pak dulu jang ketinggali bega erangan anak eta karunya buligir heuda teh kumaha teh meureun aduh di dieu euy agan aing Gajah Sena. Cenah? Aing Gajah Sena cenah. Asa dipapatahan meureun ngomongna ku gajah. Moal lemes si budak ngomongna. Lagi sabar benar diremekeun sadayana pamugi sadayana Pak Haji Sidi salayana ngalacaikeun rantang si banyu dina galeuh si mah bisa parakang can Pak Haji Rahmat yang akan Sindang ayah para patan kisara